Kahiji tama urang siapkan alat jeung bahanna nyaeta anu kahiji janur atawa daun kalapa ngora, anu kadua tangkal gedang sesuaikeun jeung ukuran janur anu rek didamel, anu katilu gunting jeung cutter, jeung anu kaopat nyaeta staples. Lengkah-lengkah pemekaranana. Hiji, siapkan janur anu seger, ngora sareng sae. 2. Potong janur panjangna sakitar 40-50 cm nurutkeun kabutuhan. Saluyurikeun panjang janur jeung ukuran anu hoyong didamel. 3. Teras candak sapotong janur, lipet jadi 2 atanapi 4. Lajeng bentuk janur nurutkeun motif anu dipika hoyong. Bentuk anu mindeng dianggo biasana kembang, bentang atanapi pola tradisional. 4. Engke gunakeun gunting pikeun motong bagian tungtung janur, janten runcing atanapi buletan, sangkan lancip sareng gampang ditusuk. 5. Satuluyna candak sabaraha helai janur, terus susun secara rapih. 6. Lipet janur kalawan bertahap kanggo ngabentuk lipatan-lipatan anu simetris tur menarik. 7. Teras talikeun tungtung janur ku tali rapia atanapi benang nilon sangkan lipetan janur henteu lepas. 8. Sanggeus sabaraha ornamen janur rengse didamel. Tangkai ornamen-ornamen eta jadi hiji hiasan gantung. Aya beberapa tips. Nu kahiji, hadena milih janur anu ngora sareng lentur supaya gampang dibentuk sareng henteu gampang pegat. Kedua, pikeun nambihan kaendahan. Biasa diselapkeun kembang seger minangka aksen dina rangkaian janur gantung. Nu katilu, ngarancang janur gantung langkung saya dilakukan hiji atanapi 2 dinten samemeh acara supaya tetap seger sareng henteu layu.